Awali pagi ini dengan bismillah. Alhamdulillah uing tehnya dapat orderan pagi dan siang. Ieu mah orderan anu pagi heula. Uing teh karek beres ngagorengan ieu teh. Beres digorengan mah dikepak di wadahan. Tuyul. Tuluy weh ku uing teh bade dianterkeun ieu teh jam 6 kurang 10 menit besti. Tapi masih keneh gelap gulita. Tah sebelum aku indit teh aya nama urang panaskeun heula ieu si putih teh. Soalna lamun teu dipanaskeun si putih mah sok kaogo siga nu bogana gitu tah. Hayu atuh baturan uing ayeuna mah urang nganterkeun ieu tuh di luar teh masih keneh poek ting uing nu borangan ting kumaha sieun we hawanana teh da. Biasana mah pan si Jalu si Bujang Ipis nu nganterkeun teh ayeuna eueuh si Bujang Ipis teh milu jeung bapana ngalalauk ka laut. Di jalan teh meni sepi tuh tingali eueuh sasaha. Biasana mah aya nu lari kitu nya motor, aya nu lewat. Masa jam kiwari can aya nu harudang kitu jelema teh kararebluk. Singkat kata ngajleng uing teh geus balik we nya henteu di videok uing teh ka tempat nu nganterkeunna mah soalna bapak-bapak era nepi we uing teh balik teh jeung si putih duaan tuh nya masih keneh poek. Perjalanan teh bolak-balik teh paling oge 5 menit eta teh. Dan singkat kata setibanya uing teh di rumah langsung uing teh bade ngayak heula ieu tipung kanggo adonan anu engkin siang. Lamun teu diayak sing guruhul ieu teh sing girindil. Ayeuna mah beres diayak mah campuran aci naon cenah aci tepung tapioka euy. Jangan lupa tah dimasukin weh bumbu-bumbu kehidupanana ku sabab masako teu aya jadi sudahlah. Langsung we ku uing teh diguyur ku cai sagayung naon eta teh gayung pink pernah viralnya eta gayung pink teh tapi lain uing nya. Ayeuna mah aduk-aduk we terus kurang cai tambahan deui aduk-aduk deui can ti kacangkeul mah eta kokod uing can ti kapararusingan mah eta tipung dina baskom muter. Tong poho tong hilap asupkeun 2 biji telur nog naon nog sapi jeung satetes minyak. Beres ditetesan minyak mah aduk-aduk deui ti kaliereun ti kapusingkeun geus singkirkeun. Yang ieu teh elap heula asa sariksak mata deuleuhan teh aing mah geus sagaleuleuk kitu tah. Beres mah turuban ya adonanana dan kita diamkan. Dan sudah rengse langsung we uing arek mukaan baju si endog sapi ieu urang bukaan. Endog sapi teh kararenyom bararutut ieu mah perasaan baru kamari da balanja teh beres dibukaan mah bajuna langsung we kuing arek dikeuretan dibelahan heula cenah jadi 2. Geus beres jadi 2 mah terserah jadi 4 jadi 5 jadi 8. Pokona